maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh mitrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dzawi rahimi ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu dibere siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere gering manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah, dibere garing, maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda, urang nu nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula, ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya da tanggana nu nurutan fajar suag kunya hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi ngeunah bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah
Segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah didah nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu mas pokodaot duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu garede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid hees di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug 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 geus eta hiburan nyana sakitu doang geus di baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam duh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jeung nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mendek ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain hayang sugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu cenah maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teu datang Waalaikumsalam aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah ieu mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na atuh gak masalah beli mobil plang geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya nah, atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai
kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagedep mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang ambruk kiai dagang bara tahun 10 tahun ulah teu ka dieu sakali da ka dieu kula ambruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal butuh tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana kiai geus di mah Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas baju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh maksudnya deng deui di imah teh deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan
kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teh bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engge poho minggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dieuna ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha deuk kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kadituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan hiji kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya na ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae kitu ye mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nyana mah jadi wali ka abeh mun aing nyaho wali santri ya tuh tenang wae nyana ngitung bae we cenah geus payah balik-balik seuseuh ya padahal mah kolot-kolot duh anak aing geus datang deui we bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu loba omong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik
balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba geus cenah mah itu geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyaona naon dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga bae coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantak kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat lak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan ya
Bari ngarangkul bangga rewas aja kan tuh kasor. Jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan kuarat mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyaho geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai